botolnya. Rada ngeplay ya mah yo. Diuk lah dinu yo. Cing diuk rada gedahan teu. Aduh. Goyang tah. Sabar aja. Nah, ayo mah. Dek ngajakan balad aing hiji deui. Alah. Geus geunah ieu minuman lagi aduh. Minuman anu ieu. Palingan teu beak-beak, minuman gitu askeun deh. Ieu dia arak-arakan ieu mah jo. Wah, bener geus. Geunah ieu mah jo. Daripada kieu mah jangan balad ieu mah meh beak. Si Ayus ieu mah lah. Wah aing mah pokona mah meh marni kehidupan deh. Aduh, geus berat teh. Tanya. Nah, ini mabok teh ning. Borak bisa ini. Itu jika awe geulis itu mangteh ngabarannya herang kieu ya awe lain ya. Aduh, mangge jika awe ngabarannya kieu ieu mah hade ya minuman teh ya. Rada teas teh bener ieu mah. Ngajak si Ayus teh malah. Aduh. Jangan keduitan lagi yang ayah dari mana-mana. Aing tuh sebatis tak orok-orok seteh. Aja tempat tinggal di mana sih? Anjir sebenarnya mesti urang euy. Mabok mah jeung aing. Urang geus. Beureun enak mah. Ngeunah mabok jeung aing minuman telas ieu mah. Setep mabok wae. Ngeunah. Pokona mah tingali minuman jeung minuman telas jeung aing mah. Guys, ari sia mabok wae atuh Cing. Geulon daerah ku salempak. aing keur ngeunah teh. Mending juga aing hijrah. Hijrah naon pokona mah aing geunaheun keneh. Setep teu apa. Mabok teh haram. Aing hari penebaran. Geus eureun lah. Pal. Daripada omongeun ku aing bisa dibejakeun ka RT. Entong atuh aing ka RT mah sieun RT bakal ku aing. Aing diberi duit 1000 nya tong bejakeun ka RT aing mah. Embung aing bejakeun ka RT mah tuh. Aji genit liar aing jelema. Kalau tong bejakeun ka RT aing sieun gua Udah kitu mah. Dia bisa balik aing dekat. Bejakeun ku aing ka RT. Pelekok sami di pisan jelema euy. Aduh sapeteng-peteng asa. Kamarana sih. Charles meong teh biasa sengaja ka dieu. Minuman teas. Upaya. Duh jadi baung sangeteun ya. Nah, ieu deui ini ya, halamun deui ya. Cikuku. Oh, geuning lain. Tak bet ieu mah. Urang ieu keur konteskeun we kelapa, misalkan menang pira kue urang RT. Saya teh kudu menang duit urang RT teh. Alah. Sawah geus beres, gagang srok. Pacul aing geus beres. Sawah garing. Kudu dipeang wae, kudu diimpus. Ya udah geus beres aing ka RT aing ngerek nyeta ngopi aing wae na mah. Bener-bener dengan Ayus. Kenul teh aya. Di mana ya? Bener aya kebeneran ya. Tah, merek naon? Ku nyawa waktu kata kamu kayu cing. Ieu minuman tingalikeun merekna ieu. Geus moal gagal ieu. Katakan aduh. Ieu geus teu kuat tuh jadi ngabarannya ke hirup jadi ngeunah kieu ya. Baca aduh cak aing ngapung mabok. Iya, kada senal apa sirangan ieu teh hili ceuh. Bener. Duh, sok kita. Sok. Sing sepuluh deh. Tuh, Ini mah KCS lu haat. Jadi kenahan bener. kace saat. Hatur thank you. Nah, ini orang duaan ya, orang beakeun. Tingalikeun ya. Aduh. Ya baik saya sih. Siap. Urang geus ngeunah Ketlak. pisan ya. Geus ngeunah aduh. Pokona hidup jadi ngeunah pisan ya. Bona laka. Pokona masih ngeunah pisan lah. Sok beakeun. Bukan duit teh kerudut. Oh, padahal orang-orang nyiar, orang paling segera nahan kia tuh. Anjir, Karena duit kerudut Kurang suluh asal itu ya. cing, cuma dari mana libat ka dieu urang. Lain nya asa pantes gitu jangan gue ya.
sepatu senal gitu halus kieu tuh. Bener jadi halus kieu nya. Pantes kenapa? Jadi ngabaranya hirup terus senal genah. Aing mabok, kata siapa mabok gitu. Ah pokoknya urang geus genah we gitu tuh. Jadi ngeunah kieu tuh. Itu seorang neangan lega. neangan pisuluheun ya nama. Neangan pisuluheun. Ayo. Iya. Tuan aya sahawe. Siapa dalam hal ieu? Cek ngajalankan motor teh. Bisa iya di sirupan kayak itu nepi kayak itu tapi aku daya. Nah, teng Nama iya. Rada ngeunaheun. Aduh. ieu naon ieu nya? Pokoknya mah iya minuman teras. Teras Hayang bareng, gaman Wan. deui. Ya mah cek kasih kata butuh sulu ya. Buru jangan. Makan itu boga. Buru itu kemana mah? Ini motor bisi dijen. Mau betulnya sebarang 10.000. 10.000. Nama iya. Coba kejadian kudu ngasih-ngasih. Baiklah aing teh mah keur meuli rokok. Aing. Oh ya, ngawe nya. Ya 10.000 mah. Tuh, kamu 20 tuh. 20 nya. Iya, baru pulang. Kembali lah. Gede tuh ya. Kita bisa kan toilet lagi atuh menang sakieu mah. Bayar tuh omong mah. Cok demo. Lumayan yang lima. Urang mah atuh eta butuh mah. Ibu cukup bae. 20.000 teh nya. Setungtun bisa mah. Aman. Aman teu bisa teh diurungkeun. Capek. Kebayar lagi sama dia jika tuh. Si kertu. Ayo bisa tiruan meuli nya. Jadi itu dah. Rezeki anak soleh 20.000. Oke. Bahan di nuki ya. Dasar rezeki anak soleh. Cing meuli. Aing teh Kurang belikan ya. Aing tadi ngeun saeutik jadi kieu lungelang gitu kana huluna. cici tinggal ieu ya. Nah, naon asa tilu ieu euy. 20 deh 10. 2.000 sia. 2000 gitu. Nipu ieu mah ka urang euy. Orang jadol. Beri Siapa kasih. orang beri kah? Kenaon teh? Ye, kenyoman nu. Anu teh urang rek laporan teh. Dia teh anu macet. Usaha. Teh jelema teh babegi. Gara-gara deui jelemana teh. Merakeun lemur aing sebagai RT dihargaan di mana jelemana? Tah Ayo, dihareup. jangan. Urang karek asup ka lembur ieu langsung di kieu ka rumah kakara ka dieu kumaha tuh teh. Ayo urang bereskeun di mana jelemana? Ayo antar heula. Ayo. Ngajuir dewek sih. Mana tuh ngajuir kurang mah? Ayo sia. Urang teh naon nya? Kumaha sama beres? Oh, rebes RT. Siap, bagus. Langsrok, macul, geus rebes. Kabeh beak, beres. Halus. Ini sehari yuk. Begal. Silakan. Mabok, aduh aing mah. Kudu diriung. Laporan langsung ieu. Kudu diriung ka dieu. Kudu diriung ke dia mah ayo urang beres ke ayeuna. Oh, ayo. Naon teh? Di mana? Biasa we di ditu. Ayo urang teh mah atuh di mana di mana? Beneran eta mah sarua. Tuh itu guys, ayah jelemana kumaha teh? Jelemana mana? Oh, itu di mana teh? Ieu mabok teh. Iya, iya. Nipu mana? Iya, anu pegang urang. Oh, ieu nu megang teh. Mana dur urang ieu teh? Aslina dulu. Asli dur urang ieu teh. Bikin dulu. Mana ieu nu teh? Oh, eta Beja-bejanya. Iya, hayang deh.